Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta salam senantiasa terbawa sama Allah curah di baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadayana mulawangi nikmat bagi nikmat tabi'ah itu dan berkabutnya itu dari kaulang sadaya mudah-mudahan ulang sadaya Allah melalui perantauan kanjeng Nabi mapahin sapaatul hujmah kaulang sadaya nanti tetap dijaga di yaumul qiyamah amin ya Allah ya Allah. Dina kanaga orang mahabbah dan tulisna orang yang mengurupikan pangeling-eling sebagai tanbih hiji kabuat tawasul secara tawasulan mobil khusus para wali mobil khusus waliullah Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan wasilah dina Allah ngalungsurkeun barokah kemudian rahmat maghfirah mobil khusus kaum sadaya layan orang sadayana saja takdiman wa takriman Masa Syekh Abdul Qadir Al-Zainal Tabil Baghdadi wayana nyata awasat mengakibat ujalaran saat itu mudah-mudahan dia senjata pamilik-milik mengingat kamu orang sedayana dina antara raga diajar kurang ngaji diajar kurang maca nyata mangkok layan melanjutkan kanca anu 400 kakandun layan mugia serta jana dia mengumpulkan pengesan mangkoba kami orang sedang tawasul mudah-mudahan sekali lagi nanggupi permaksaan anu aya di diri kurang masing-masing pamugi Allah kabul layan ijabah sanes angkat kapariyo yang urang sadaya terutama urang sadayana Allah mabarikeun ngarijikikeun tambih-tambih kagiatan iman sangat Islam layan urang panjang yuswa bisa kesehatan sehat jasmani sehat rohani aya sehat walafiat amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga suang dirajengkeun cek mangkoba ke-21 nyarioskeun ngahirupkeun deui alam-alam dicarioskeun hiji waktu sanjeuna nyata nuju di madrasah angin ngagelebu kalaya-kaya manu alam-alam barihan ternyata disadap koreakan Yuki kanjana nyata bapak salire margi ribin yani gale waita surah alam-alam Tuhan saya Abdul Qadir hei angin coba tulu alam-alam gandeng ngagandeng teh tidinya eta alam-alam nyata teh pegat beuna uluna nyata kapisah jeung awakna Guprak nyata kapayunan saya Abdul Qadir tidinya tara saya Abdul Qadir turun dina korsina nyata nyata alam-alam teh
Teras eta alap-alap diusap ku pananganana bari nyata maos bismillahirrahmanirrahim. Kelabar eta alap-alap teh nyata hiber sadayana santri-santri pada naringali. Jadi simpulna dina mangkoba ke-21 yen nawiskeun kaagunganana Gusti Allah, kakawasanana Gusti Allah eta maparingkeun pertolongan ka waliullah eta Abdul Qadir. Dicontoh kenyata kana alam-alam anu alam-alam eta geus papisah dulu jeung awakna sehingga ku ayana nyata mahabbahna Syekh Abdul Qadir tos caketna sanebat Gusti Allah, maka ku kalimah bismillahirrahmanirrahim eta alam-alam janten biasa ngiring deui. Bisa kita sing yakin ka urang sadayana yen kalimah Allah nu aya dina Al-Qur'an anu dikempelkeun dina lafaz bismillahirrahmanirrahim anu 30 juz teh dikempelkeun dina lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka sing yakin ku kalimah eta maka mau dicontohkeun eta Syekh Abdul Qadir saking caketasan Allah maka diijabah eta doana. Mudah-mudahan urang sadaya sing wasilahan wayana nyata kalimat bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya nyata mangkobah ke-22 nyarioskeun nyata memerdekakeunana abid sareng anggoana. Dicarioskeun nyata dina saparina kitab saya Abdul Qadir dina saban-saban lebaran nyata sok ngagaleun pirang-pirang abid kenging ngagaleun teh nyata teras diperdekakeun sareng sadayana nyata sinawusul ka Gusti Allah. Cuman ukur dimerdekakeun tapi pun disalahkeun lamun teh urang ngurus teh tapi nu utama sing apaleun ka Gusti Allah, sing deukeut jeung Gusti Allah. Ari anggoana nyata kalintang sararaina anggo nyata sok anu pamaosna nyata 10 jeneng sarona buka maksud jeneng ka kumaha kira hartosna jeneng mangga eta ngarepotan sadayana 10 jeneng teh duka sabaraha berarti nya lebih di duit pamakodenan kok 1 juta lah. Ari nyata dasarna pamaosna 70.000 jeneng. Ari dasterna nya daster teh lamun dipamoket ngadupina baju yang panjang gitu. Gambaran nyata diterekes ku inten jamrut sareng nyata berlian pakuna nyata perak nanging anggona sakitu sareng teh nyata upami aya anu butuh sok dipasikeun. Nah ieu teh contoh ka urang sadayana yen urang mere teh kudu nu leuwih dipikanya jeung nu leuwih alus kitu nya. Ieu teh contoh. Naon sababna Syekh Abdul Qadir pada geus mangparing contoh yen anggoana teh teu kena-kena ka abid lamun urang teu kena-kena kanu jelema teu boga anu miskin barang mere teh susu sesa gitu atanapi anu geus kurang manfaat, tapi lamun urang apa teh kada anu sing sasae-sae nah malihat dengan pengawas oge langkung mahal di diri sebatna. Lamun urang mah nyahan kina ayeuna boga baju dasternya 70.000 jeneng gamparanana atanapi senal urang gambar nu ditarekes ku inten jamrut apal-apal aja nya kan urang mari jamrut dan kumaha inten jamrut sareng berlian pakuna teh ku berlian sareng perak ari urang mah logo pakunanya da eta teh di penjelasan dina mangkoba mangrupikeun pitutur ieu tapi pangeling-eling ka urang tadi oge disebutkeun tapi yen pangeling-eling yen sehingga ieu
ieu kama urang sadayana dogina upami masrahkeun naon bae bade barang pasihan ka batur teh pilih anu langkung sae dina kitu nya eta tina mangkoba ka 20 lajengkeun kana mangkoba ka 23 mangkoba ka 23 nya eta nyarioskeun turunan kadaharan di langit dicarioskeun eta waktu Sayyidina Abdul Qadir tapa 40 dinten anjeunna nyaeta moal ngadahar sareng moal ngaleueut kadaharan dunya kajabi upami nyaeta turun kadaharan ti langit sareng kajabi cai dina waktu nyaeta waktu boboran penjelasanana di mangkoba ka 23 teh Syekh Abdul Qadir tapa di dia teh lain berarti orang kudu cicing di makam tapi cicing di mana wae tapi nulis maksa di dia mah tapa nahat teh ngadeheusna diri ka Gusti Allah. Jadi lamun urang gaduh amalan naon bae aya nu dikeun maksud kedah sabar waktuna gitu. Ulah aya mah sapoe kalah awas aya ngadahar cabe. Begitu ngadahar begitu ladan gitu. Nah, ini kedah kadoan itu contoh kanggo urang sadayana. Sehingga lamun urang kudu maksud teh nya teu kenging bosenan gitu maksudna. Teu kenging hoyong tetas karupakeun ayeuna begitu cenah pongana teh diijabah wae teu we kitu nya da ieu teh hiji contoh si Abdul Qadir oge tapana teh 40 dinten 40 poe ajabi teh dilebetan ku barang-barang nu aya di dunya maksudna barang di dunya teh kalolobana di dunya mah lolobana teh anu subhat anu haram ngapuguheun kitu nya subhat wae geus teu meunang kok anu haram mata pantes urang hese kana diijabah itunya eta masalahna lebih pentingnya. Terus sareng kajabinya eta cai dina waktu boboran janten bukan nanti dina waktu boboran ukur berarti urang puasa. Dalam artian puasa dia teh lain ukur nya puasa ukur masokan leuteung ukur. Tapi urang puasa teh jeung nanaonna. Barang nyata 2 dinten deui ka 40 dinten rai nyata langit kuminan nyata molongo jauh hiji pamangkeut nyata nyandak wadah enca katuhu sareng nyata pinuh rupa-rupa buah atau nyata nu ararame teras nyata ditendeng disanggakeun nyata ka Sayyid Abdul Qadir dawuhanana Sayyid Abdul Qadir di mana ieu teh saur anu nyandak nyata nyandak di alam malakut tuan nyata salira dawuhan si Abdul Qadir jauhkeun ti kaula sabab wadah emas perak diharamkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu hoyongeun naon artianana yen wadah emas jeung perak teh diharamkeun jadi lamun kesimpulanana mah teu wantuneun si Abdul Qadir mah nganuang barang nu haram boro-boro nu haram anu samar-samar wae teu kersaeun kitu nya padahal kata Allah itu dicobi samode urang ayeuna urang urusan teh ngan sibuk ku anu can pasti kitu nya anu can pasti naon can pasti teh dunya can pastina naon can pasti bakal nyalametkeun ke di akhirat ngan urang sok beak-beakan ning poho nya kana neangan harian dunya mah tapi urang sok moho-mohokeun ke kanggo urang balik ka ditu gitu eta dalam artian mengenai artian nanti makana kita tidak tambi yen boro-boro anu pangkat netral haramna yen anu teu bubuge Syekh Abdul Qadir teu wantuneun nya padahal mah cuma baik kita eta teh malah terus eta wadah emas nyata sareng perak teh duanana dicandak deui barang waktu boboran sumping malaikat nyata nyandak bagi pinungku kadaharan saurna eta malaikat Syekh Abdul Qadir ieu pangjangmu ti Gusti Allah teras eta bagi nyata ditampi sareng teras dituang sareng rencang-rencangna jadi jaminan ti Allah yakin anu tadina di dunya jika harek meunah ku masalah dunya can pastian kerek ngeunahna di akhirat
tapi yakin yang Abdul Qadir mah geuningan anu tadi narek hendak teh padahal mah bakal dibere anu leuwih indah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta kadaharan sawarga. Eta dina pangemut-ngemut dina mangkobah ka-23. Salajengna nyata mangkobah ka-24. Mangkobah ka-24 nyarioskeun nyata calaturna jalma-jalma kumadahar ditukutan sareng nyata ngaloon cai madrasahna Said Abdul Qadir tina Tomun. Dicarioskeun nyata ku ulama-ulama di zaman Said Abdul Qadir aya Tomun nepi ka aya ratusan ribu jalma-jalma anu mararaot dina sapoe-sapoe nate. Teras aranjeunna nyata arunjukan ka Said Abdul Qadir dawuhanana saha jalma anu akan didukutan madrasah kaula dicageurkeun ku Allah nyata tina Tomun dina margi sieurna jalmi jadi teu cekap didukutan pikeun ubar anu ku Tomun. Dawuhan Syekh Abdul Qadir saha anu nginum nyata cai madrasah kaula dicageurkeun ku Gusti Allah. Teras nyata teras-terasan eta jalma-jalma teh nyata ngaleueutan tina cai madrasahna sareng sadayana dalaman sareng nyata leungit eta Tomun. Kade di lembar akidah tauhid yen dina mangkobah ka-24 teh dicarioskeun dina waktu sarita aya penyakit disebutkeunana nyaeta penyakit Tomun anu diurang persis kamari nyaeta penyakit corona. Aya di zaman wali mungkin di zaman Rasul bahkan di Kanjeng Nabi aya disebutkeun nyaeta penyakit Tomun teh kata Nabi disebutkeun aya nama corona. Tapi lepat maksudna di dieu Allah ngabuktikeun yen naon perkara lamun geus dipunkeun ku Allah dipayakunkeun ku Allah naon bukti wae jadi ubar gitu nya. Makana dina Al-Qur'an ge dijelaskeun ulu dakin dawakun. Jadi setiap perkara setiap penyakit aya ubarna gitu. Eta disebutkeun maka di dia contohan Syekh Abdul Qadir sing saha-saha jalma nu mahakanan kata Nabi Muhammad dukun di bawah madrasah kaula maka bakal dicageurkeun eta dina penyakit Tomun. Hakikatna kudat Gusti Allah syariatna eta madaharan dukun nu aya nyata di bawah. Jadi pilih lepat atau tidak urang sadayana yang tetap anu nyageurkeun mah dalah ning perkara nu teu sakira ari ku Allah kudu dicageurkeun mah geuningan cager nya. Ayeuna sok sanajan kurang bebeakan beak duit sababaraha tuluy ka rumah sakit mana wae ka dokter nu mana bae ari can aya izin Allah nya can aya izin Allah mah geuningan urang can dibere kasehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka poin itu segala hal urang ulah lepas yen urang deketkeun diri disebutkeun zikrullah kadan Gusti Allah Subhanahu wa taala cuman urang wajib ikhtiarna wasilana yen sapertos nyata zaman Syekh Abdul Qadir seueur jalmi bahkan ribuan manaot tina gara-gara penyakit Tomun maka lalauna dituduhan ku Syekh Abdul Qadir oge nawiskeun yen Allah mikanyaah ka Syekh Abdul Qadir ku saking naon saking caketna eta waliullah sareng dat Gusti Allah. Maka bujang-bujang perkara anu di kumahanya di paribasa tema disembunyikan anu dicarioskeun wae oge maka diijabah namun tema saceduh matuh gitu nya matuh gitu saceduh matuh. Jadi perkara dicarioskeun Gusti Abdul Qadir yen wasilahna hakikatna Gusti Allah maka
janten kata Nabi bisa nyehatkeun gitu. Teh saking naonna nya simpulna mah saking caketna sareng Gusti Allah. Saking mahabbatna dan Gusti Allah Subhanahu wa taala, saking cintana ka Gusti Allah. Da yakin dina Al-Qur'an mungkin sing saha cinta ka Allah maka Allah bakal nikacipta ka urang. Dari apa lain? Dina mangkobah ke-24 simpulna yang dicarioskeun dan pangeling-eling ka urang sadayana yen urang ulah totot kana ikhtiar dina nanya ulah rek bosen di mana wae urang aya penyakit pasti jawabanna pasti yen Allah bakal nyehatkeun an urang wajib ikhtiar nya tadi. Mangkobah ke-25 nyarioskeun nyata ngahirupkeunana Said Abdul Qadir kana hayat. Dicarioskeun aya hiji istri nyata ngadeus ka Said Abdul Qadir masrahkeun putrana nyata sinama santren. Teras Said Abdul Qadir nyata ditampi sareng dipernahkeun nyata dina tempat khalwah. Khalwah di dieu aya khalwah teh aya amis, aya khalwah teh tempat anu tersembunyi nya. Maksudna teh sing nyepet gitu. Tempat anu sepi parantos nyata rada lami eta awewe teh ngalomo pasampek anakna nyata keur ngadahara bubur kunyit awakna kuruk. Teras ngadeus ka Said Abdul Qadir ka sondong itu nyata tuang sareng opor hayam. Ieu maksudna teh ibuna eta murang kali nu di pasantren teh beunang ngalomok deui nya. Ngalomok deui kasampek yen anakna teh keur ngadahar bubur kunyit gitu. Ari ninggal Syekh Abdul Qadir keur tuang opor hayam gitu maksudna nya. Teras eta istrinya tak unjukan deui Gusti ari Gusti mah tuang teh nyata sakitu saya gina tua nyata dua pi anak dupi ari anak abdi dugi ka kuru nyata margi nadana mun saukur bubur kunyit. Teras saya Abdul Qadir mongko nyata tulang hayam dawa saya Abdul Qadir kum bi'idnillahi maneh kalawan izin Allah. Simpulan menyimpulkan yang si eta unjukan si istrina tadi si ibuna gitu. Si ibuna unjukan yang dari ke Syekh Abdul Qadir unjukanana yang murang kali nama murang kali nate kahiji ukur daharna bubur kunyit keduana maning beku. Terus unjukan ke Syekh Abdul Qadir kunaon budak bisa kitu gitu. Terus Syekh Abdul Qadir mengkeun tulang hayam dapat dahar opor hayam teh tadi oge. Makana terlepas saur Syekh Abdul Qadir kum biidznillah taya teh kalimah kum biidznillah. Yen ngadeg kalawan izin Allah maka teras eta tulang jadi nyata hayam hirup deui. Dauhan Syekh Abdul Qadir lamun anak maneh geus bisa kieu meunang nyata dahar sakarep-karep asal anu halal. Oh, makana dengan kalimat kum biidznillah yen tadi tulang sesa ngadahar teh maka jadi deui hayam. Eta kakawasaan Allah nya. Kakawasaan Allah mau pinten anu disenderkeun tetapi anu percantenkeun ku Allah ka Syekh Abdul Qadir sehingga Syekh Abdul Qadir dengan kalimat kum biidznillah maka eta tulang-tulang jadi hayam. Saur eta istri mugi Gusti henteu bendu eta anak abdi nyata nyanggakeun kumaha kersa Gusti. Lamun guru ya masih pulang gitu. Lamun guru nitah anu jadi muridna rek dititah naon bae kuduna teh nurut gitu. Naon sababna? Urang mahabah anu jadi guru maka kabarokahan ku Allah bakal dibikeun wasilahna tuh ka eta guru. Makana kudu aya disebutkeun murid teh kudu takdim ka jadi guru teh di dinya geuningan hendaknya. Makana si Abdul Qadir oge
lamun eta budak geus bisa kawas kuring mun bahasa kitu teh dengan izin Allah yen geus bisa deui ngumpulkeun tulang irup deui jadi aya maka pek maneh bebas eta. Jadi lamun urang teh ngaji berarti kitu geus aya izin guru, geus aya ridho guru, geus aya eta takdim ka guru maka moal esek gitu mun dina ngaji ilmu ogen sarua kadinya pada intina eta dina nyarioskeun mangkobat ka 25 mangkobatinya mangkobat ka 20 tetap nyata nyarioskeun anjing anu nyata tunggu istalna gaos maehan meong. Jadi aya anjing dina mangkobat ka 20 genep teh anjing anu tukang muat nyata panginten namanya mun urang mah muat babacik gitu ya mah lebih dina babacik nya eta nak gaos mainan meong di istal nak gaos tiang hartos tanya istal tepat-tepatan ya pokon mainan meong dicarioskeun Syekh Ahmad Jamdah nyaeta anna sumping ka aulia sok nyaeta tunggang meong sareng nyaeta sok disaruguhan hiji sapi para meong. Nah, jadi carita nama kieu aya nyaeta raja di urang maraja lah raja ditumpakanana beda jeung batur lain kana motor lain kana mobil ieu mah ditumpakanana teh meong mun di urang leuweung meureunna kitu nya belah. Nah, lamun ngajak ka pirang-pirang syekh atanapi ka mana wae anu balaleunghar sok disuguhan teh nyaeta dipamuncitkeun sapi teh lain perkara anu numpakanana tapi keur para meong gitu ya caritana kitu nya ieu nu dicarioskeunna gitu. Barang sumping ka Syekh Abdul Qadir teras nyaeta miwarang nyaeta marabeutkeun sapi paranti nyaeta nimba ari nimba di teh lain nimba kawas dina sumur maksudna teh tukang sok ngawaan barang kitu nya sapi ditumpakan barang eta sapi nya rek dirontok ku meong didinya aya anjing dina lawang istal gebruk nyaeta meong teh nyaeta dirontok ku anjing dipaehan didinya terus Syekh Ahmad Jamdah nyaeta ngadeuheus ka Said Abdul Qadir sareng nyaeta nyium kana pananganana. Ya cariosna dina mangkobat ka 26 yen Ahmad Jamdah teh rek nganjang saban-saban nganjang teh manehna sok nangge tetumpakan teh nyaeta meong. Dina nalika eta meong kudu diparabat nyaeta kunaon ku sapi nanti anu diutamakeun atanapi anu dimuliakeun jiga namanya tukang gawe atanapi tukang nusok babawaan barang. Nah begitu rek diparakeun didinya aya anjing makana ulah kena ka anjing ya bahasa ya da mulia can pastian nya sepugu anjing mah najis nya sepugu anjing mah najis tapi aya nu leuwih najis tibatan anjing nyaeta jelema. Naon jelema nu matak jadi najisna sumutna kitu nya. Ari anjing mah sepugu ayeuna geuna kana awak bisa disertu ku cai 7 kali tanapi ngangetaneun sakali tapi san najisna sumut jelema saha nu bisa ngubah kana eta najisna sumut jelema gitu maksudnya. Meureunna kieu lamun jelema mere nyeri ku omonganana jelema teu matak cupar sapoe 2 poe atanapi sabulan 2 bulan kadang-kadang setahun kadang-kadang aya bahasa aing moal ngahampura nepi ka naon dikubur. Nah kitunya aya bahasa kitu nepi ka aya gulukan taneuh beureum tah eta teh saking naon saking najis-najisna semut jelema leuh kene najis anjing daripada najisna sumut jelema. Gitu rupina simpulna tina mangkobah ka 26 mugi ieu sing ngajantenkeun ibrah atapi ngajadikeun tambih pangeling-eling ka urang sadayana yen setiap sato ieu teh ulah ukur disebutkeun bid'ah ini sok aya nu bid'ahkeun nya
Ari bid'ah teh nu kumaha atuh gitu. Ieu teh mangrupikeun pitutur saur sing kuring mah pangeling-eling ka urang sadayana yen setiap perkara dikawin nu diaoskeun mangkoba ka 21 tadi teu lepas yen ieu teh aya dina kakawasan dan Gusti Allah, kadua aya dina kanyaahna ti Allah, nyaahna buktasna ka Syekh Abdul Qadir anu ku urang kedah dimahabahan anu ku urang juga cinta, makana ulah yen maca nu ieu teh disebutkeun naon tadi disebutkeun nyaeta bid'ah. Da ieu teh mangrupikeun pitutur tasbih pangeling-eling ka urang sadaya. Sakitu tupina painten anu tiasa kahaoskeun kalayan sakali mudah-mudahan sing ngajadikeun hiji pangeling-eling ka urang sadayana naon rupi anu dicarioskeun nepi dina ieu buku nepi dina ieu kitab kalayan jadi pitutur ka urang sadayana anu saena kalayan anu awona sing ngajadikeun panginten anyepret kanggo urang sadayana ngarah urang teu terjerumus kana perkara anu teu dipikaridho ku Allah, tapi urang sing terjerumus kana nu dipikanya ku Allah tegasna mah ayana nyaeta dua rupi buktosna surga sinaran neraka. Mangga kita makan milih wae bade kana neraka mangga bade kana sawarga mangga tergantung urang masing-masing dina nyimpulkeunana kahirupan urang sadaya. Sakitu atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.